Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Adelia Putri Adianata di kelas 79. Di dieu abdi arek macakeun sajak anu judulna Mun. Mun gunung-gunung geus jadi lembur, pasawahan jadi parumahan, walungan kari ngagulaan, pakebon jadi gedung singgrong, mangka langit bakal pinuh polusi, anginna nebar sakarat, naraka keur pangeusina, sawarga nyingkah teuing ka mana. Naha generasi kuring bet dibangberatan ku karusakan anu terus dirusak. Sekian dari abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.